Bibit lauk kan yang balong di pinggir. Karena lauk kayak nama. Loba itu mau digede ini. Mau loba. Nah 10 kilo. Ada juga sih itu geus mau genep ieu 10 kilo. Ngan nila beureum sak gede kieu. Di mana di tukang di ditu? Heeh. Nempo. Aing yang mau Nah, ini. Mau enak beli na. Mana? Tuh, deh aing. Bir. Aing nama kana lauk bener euy. Aing kana lauknya lah, ditambah kabita we. Tapi ya mah lumayan ya mah kesakalian aja goreng-goreng we mah seubeuh ya mah. Namana nu gardena ya mah anakna ya mah. Pan aing balong tuh dulu aduh, jadi aing teu kaboro aing di karang. Aing kabita euy resep euy ningalina euy. Oh itu inu kanana itu. Nu kanana tuh bari. Resep euy. Tak ek meuli deui aing ayeuna kasih aki. Oh enek mali. Heeh, meuli di 10 kilo mah. Atuh aing ke mun boga duit mah Yo hayang lah. gitu gede nu di kebon di girang. Urang meuli teu pira aing 3 kilo anjir ayeuna. Aing geus loba anakan. Loba sagede-gede paniti. Hmm. Tuh, nya halus pos. Kayak malah mau misalkan urang butuh lauk teh tinggal ka dieu we nya. Maksudnya Oh maksudnya ek meuli gitu. Mun ek meuli lauk gitu. aing lain dijual ieu kaneun lah baru paling ge. Yang pergi hari meuleum nih. Supaya loba-loba teuing mah aku dihakan kabeh mah. Meureun dijual saware. Aing lamun nyieun ieu kalandung, nyieun aing 200 mah nya balong. Nyieun atuh udah loba ieu tuh lega ka handap genan. Heeh gitu. Nyieun. Ulahan nu loba keneh. Lapang we kitu itu ku aing Lapang balong kagok jadikeun balong tuh. Lega itu daripada nganggur lapang. Lah, geus aing sama kieu lain. Oh, gatuh. Gue ada gua di dinya. Heeh. Ada wingkeun dek. Jalan-jalan heula lelempangan heula. Heeh, gatuh. Tungguan Bang ye, ayeuna ka dinya ye, keur leumpang ka dinya. Heeh. Gedeung deui ieu. Mana si cungur? Kemana mana ya? Kawa doyok. Naon? Naik naon? Ini gayam ini juga orang penting wae ya. Heeh. Bisnis aing bisnis naon? Bisnis lauk lah. Ka mana ka si Akinya? Heeh, ek meuli lauk. Oh iya. Adi udah ding. Naon aing rusuh Duh, tuh. adi heula ngobrol saeutik. Dia tuh motas ya teh. Aing geus ditungguan di ditu. Oh, ditungguan ieu kegenan. Wis sok diuk heula sakedeung. Semua rusuh-rusuh teh atuh naik ka mana tuh? Naon? Ngobrol heula sakedeung naik ka mana? Mun rusuh-rusuh teuing. Pan aing itu geus ditungguan. Barang kege nungguan ieu tuh doyok mah. Heeh, terus naon? Saya ayeuna ku aing ditinggali-tingali keur bisnis wae, sigana keur loba duit sorangan ayeuna. Ah, aya we kitu jang meuli bubur mah sagerobageun. Anjir, gaya we. Rusuh teh sorangan ieu teh. Nya rusuh atuh. Mana rusuh? Ya heueuh lah rusuh. Cika tuh aya rusuh mah. Aing tadi titah ka dieu aing naon? Oke lah, ding sakedeung. Naon deui? Sakedeung. Hah? Rek naon deui? Jam lagi 100. Eueuh. Ding. Eueuh. Oh ding. Sia make head teh. Ding. Sia aing can anggus ngomong goblok. Naon? Nginjem duit 100. Eueuh. 50 we ieu. Eueuh. Kayak usara gede balikeun deui ku aing. Eueuh. Sia anjing ngomong bisnis we koplok anjing giliran diinjeman duit 100 ribu. Oh kunyuk sia teh. Si merwing goblok. Awas siapa aing uding head teh. Paribasa hayu we minjem duit saya gadat. Nih. Kesel itu batur Si Oding ke head teh dipenta duit. Lagi nginjem aing ke head. Aing ngambil duit ka mana? Ku aing. Aing ngambil duit tadi aing teh bawa duit ya. Pengawas. Boleh lah. Pengawas jalan mana? Sal, siaplah mau beli lauk tak? Boleh lauk. Ai si Oding ka mana? Jangan si Oding ngerek ilu. Apa kaki?
Tadi mana lewat makan itu tuh. Batunya kehet teh. Tes di mana kehet? Aya urusan heula tadi. Ya Bang beli lauk. Lihat. Aya. Leles aja. Sumpah bodoh teh. Si cai. Hayang ngobrol yang jauh aing duh. Goblok anjing showding. Di zaman duit 100 ka bina-bina ting ukot ka temere si goblok. Teu percaya ka aing. Mentang-mentang manehna keur loba duit ayeuna mah. Teu lama keur balangsak jeung aing si goblok teh kunyukna teh. Poho ka aing, keur nginjem duit gocap aing teh dibere. Gila keur deui euy. Baba deui ku aing gitu euy. Kamu geus deui mah hayang motong deui. Serius di mana aja? Si cai mah teh hanap anjing jauh pisan. Jangan mah ada ulang-ulang sorangan di dia. Tah keur nempukeun we ya. Lauk jae resep aing wadoyok euy. Alah. Nah, jadi loba nu gedean ayeuna mah. Loba nu gedean. Dipelakan deui gitu. Tadi nyebut kena geus dipelakan deui, ngomongna teh tadi teh tapi ayeuna teh keur meuli deui wadoyokna ge keur indit deui ayeuna ka si Aki wadoyokna. Keur meuli lauk. Keur meuli lauk ayeuna. Oh, wadoyokna eueuh mah. Eueuh. Naon? Naon? Wadoyokna eueuh keur meuli deui ayeuna laukna. Heueuh mengpeung eueuh wadoyokna cai teh. Maksudna kumaha? Alah. Ngacaprak neangan pi omongeun sia. Pi omongan saya teh mun kanyawan. Cek naon? Ati lu mah. Siapa pi omongeun goblok? Pi omongan saya teh mun kanyawan mah mengpeung eueuh. Lu bisa aya wadoyokna ge aya nu ngabejakeun goblok sia. Ya hayang lah. Iya. Bener tapi ieu mau naon ket? Ame teh kudu meuli pantang hayang. Cek buru. Buru bawa buru mah. Aduh, HP aing di mana ding hidang nih? Itu eta di keur mana? Ah, di tukang meureun bantuan ya lah. Tegon lah sok. Tungguan tuh. Nyalain HP. Cuk. Kemudian nama di handap mah. Ieu mah goblok. Moal atuh nu jangan nama. Gandeng si aing gandeng. Aing mun leukeun bisa aya ka dieu. Aya jalma. Sok nempukeun mah. Kumaha naik sia? Hah? Kok beunang teu? Di handap mah. Tuh berarti itu tuh. Ieu mah kudu turunan mah. Turunin. Heueuh. Jauh anjing ieu mah. Bisa renang deui. Itu mah. Mending turunan mah. Tuh sok kumaha nurunanana? Ade. Di sini makan wadoyokna buru. Najis aing baralaseur lah aing karek geus mandi aing. Ya alhamdulillah. Turun tuh. Pelungum apa itu tuh? Alah bedakeun. Capek goblok. Kurang dibedakeun anjing sia. Ame teh reh. Najis ke aing kumaha embung aing. Tanggung jawab goblok. Hayang embung teh. Tuh hayang nama. Beresep beunang tarik aing. Tuh di gladi tuh Jo. Ngebahan kumang ada gua. Ite loba mang ite. Subuh ite lamun di ieu mah. Yo, uang belum, sesana uang jual. Pak, sedikit ya, ngalauk aing sia kunyuk. Sia kunyuk. Ngomong ngalauk aing sia aja. Ini kita kumang ade. Ya kunyuk teh lauk perkara aing menang nolak main Kumang ade wah. Tau madok kira. Yang baru siap udah aja kata-kata aing kok udah mah. Udah anjing. Bang. Ya, terus. Gitu Bang. Lah. Kunyuk teh sia teh wani-wani. Untung HP aing tinggal namun teu kapangi teu balik deui aing kunyuk. Beak Bang lamun teu balik deui. Si kunyuk tangan HP aing. Di mana tadi? Karunya orang tinggal. Oh iya HP aing tah. Anjing, aing genan kunyuk si bae-bae teh sana ketempokol. Ai sia, goblok teh. Anjing aing ditonjok anjing. Duh. Ting pelecir Bang. Paingan tadi aing nginjem duit ka aing Bang. Kira saha? Mang Ade.
Si gobloknya. Aduh, aing melang tuh. Dia mah kudu pakai CCTV bang. Loba ucing garong. Awas sia lamun nyair deui sia. Nah, aing meureun ek ngalama tinggal bebeja tuh. Hehet teh. Karage melak aing geus digurah. Si kunyuk. Cuma aing oge mah kudu di boka ieu. Naon? Kabidan ieu mah. Kabidan lu bulet sia hurung koplok kabidan. Bener Sia anjing aing. Bener. Anjing. Mata aing asa monon goblok itu. Sarua. Cek aingenan sia mah sok kagabah wae cek aingenan kade-kade anjing. Mang ade cenah ditempuan. Kita kade heula apal-apal aya di tukang. Sia Beureup segede-gede kalapa anjing lieur. aing pusing anjing dir aing aya. Tuh kok kayak itu lah ya, Pak. Ah, Antar kabidan. Steng goblok ek mantau ga aing mah. Nah, maka mantap, Mang. Heuh aing ek mantau nya share beureup aing nuturkeun sia aja saya bisa apes deui nuturkeun sia mah mending mantau ga aing balik lah. Aing balik atuh lah. Kompres. Aing jadi korban goblok. Anjing. Lu aing salahnya ieu si goblok. Mun ada ku aing dibalas anjing. Mun aing mun teu era ku kolot mah ku aing dijebret ku aing. Aya euy. Rongsok. Made, Naon? bukan rongsok. Sok di mana eueuh teu barongsok aing? Udah sok gas. Lain, Lain aing teu boga. kunaon di kanan wae atuh. Biasa aing geus duel aing dia tadi jeung jalma. Wanian. Bukan aing narongsok naon nu keur mahal ayeuna? Tambaga, Mang Gede. Tembaga. Heeh. Aya eueuh. Nah anu hese eueun kitu tembaga mah ya anak ka mana nu kitu mah? Nya tuh urang teh kurut kabel, kurut naeun we dalung tah. Udah eueuh aing mah teu boga. Lah. Aing palingenan boga rongsok mah itu model buku payu teu? Hah? Buku payu teu? Payu buku mah. Sabaraha buku? Lumayan, Made, buku mah. 1000 sakilo. Sorangan mah murah-murah ting barang beli teh batur geuna nawar 3.000. Gede-gede pisan ting batina maneh mah 2.000. Urang ke pan hayang bati. Atuh 3.000 geuna meureun batur geuna bisa meuli 3.000 aya batian. Orang sorangan me pengkeng geura ku ditawar 1.000. Pan buruh lempang, Mang De. Batur mah na mobil, aya urang da lempang atuh. Kita mah resiko lah mun saeng gitu tukang rongsok. Barek dibeli moal. Erek ke mana? 2.000 lah. Sok lah, aing daripada geus burit ya, teu bebenangan. Oh, sok ek dibeli mah. Lihat bela di tukang tah. Heuh, mana? Bro. Dari payu mah. Yes. Mana? Itu tah. Mana, Made? Ya, Hah? kebetulan kadinya. Tah. Buku. Bongkaran euy payu mah tah. Ah, anjing. Naon? Bener deh wae ieu mah. Atuh bener kumaha maneh. Ih mah buku awi atuh. Kan sarua buku ya genan buku awi bisi butuh mah tah bisi payu mah sok bongkaran. Sabaraha duit genan bae sok lah. Sabaraha? Wanina? Cungur teh teh. Heeh. Nu kieu mah teu payu, Mang Ade. Nu kieu mah durukeun. Tadi coba cenah nyebutkeunna buku payu. Maksud buku teh buku tulis, buku baca. Lah Lain ieu buku pan kieu. pan sarua ya genan buku ngaranna nah kumaha? Heueuh da ieu mah buku awi atuh. Na kumanya? Kesan waras aing mah nawarat teh. Ah aing mah. Mah tuh aing keur pararusing teh keur teu meunang teh atuh. Aing mah kumaha. Lah tadi nawar manehna ku aing geus diajak ka dieu kalau kariweuh. Udah lain nu kieu atuh. Macam cenah payu buku. Hade nu kieu mah lah gas lah. Bener aing mah. Rungsing kieu lah. Tadi nyebutkeunna payu. Apa nih sarua? Buku ya genan buku awi koplok. Waras aing mah geus. Aing mah tuara jeung Tahu nawar teh tukang rongsok teh ada tanda-tanda kitu. Pan ku aing sih aja tadi cenah payu buku teh. Dah, aya bener ayeuna mah, aya. lah, eueuh. Ay, bener ayeuna mah ayeuna. Aya. Aing kejual ayeuna mah bener. Sumpah. Bener ku aing dibawa ku aing. Ya. Bener teh. Oh, bener. Siapa tuh? Ya, tempur itu mah. Besi ieu mah. Buru atuh mana? Sabar atuh cicing aing.
penerima kejuitan ya ku aing. Heuh eta teh. Bener. Anjir, aing atuh menang duit meureun mah euy. Buru. Mana? Tah ku aing dijual ya. Iya. Harus kene ieu mah. Daripada teu dipake ku aing nganggur. Terima euy. Erek kembali. Halus kene ieu mah. Ada sabaraha ya? Ieu teh. Lah, paling kana 20 ribuan. Caprak 20 ribuan teh idang sia mah. Gledik ku aing. 100 ku aing kok dibikeun tah. Kabeh ku aing jeung kompor-komporna tuh jeung itu-ituna tuh jeung jolang-jolangna. Pan kurang teh di kilo mang, itu paling kana 20 Ah, ribuan. kudu di kilo jeung aing mah ke 100-an kadikeun bayar. Eueuh, 100 mah. Yang geus tong teuing jadi atuh aya eueuh mah. Atuh ulah. Sok 100 kadikeun langsung angkut tak ke sorangan. Aing na mana nya? 100. Bari erek eta geuna na moal mah ulah. Aya 50 deui ya. Lah embung aing mah 50 mah 100. Ya wayahna itu isi beli. Moal 100 ku aing dikeun ayeuna. Aing mah. Tambahan deui 50 deui 100. Aing kapaksa ya tunggul kuras ya dicokot. Geus jadi ieu mah kop bawa ka dinya. Tah, Ieu mah harus keneh tuh. Nampi artosna nyanggakeun barangna. siap. Oh, Nuhun nya. langsung angkut we. Heuh. Kop bawa. Heuh, Aing siap. daripada goler-goler di imah lah. Menang barang mah euy. Goblok jamu aing kulalai yeuh. Mun mah dialaan ti bareto ku aing, beuri mah kulalai. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah, mudah-mudahan usaha ayeuna urang lagis manis Tanjung Kimpul ya. Serapih gitu we. Loba randa geuning nu meulina kayaknya. Sanajan make hansip oge na. Halus keneh ieu mah euy. Dengan bangganya si Jagur sing ngadukung aing ngek usaha teh Jagur sia teh ah. Me aing teh bebenangan. Pakai bensin. Tinggal teret kata dieu Teh, naker naon? Kebetulan ada si Hansip. Bantu Hansip saya. Berat euy. Nah bantuan kumaha RT? Erek ge aing nu dibantuan angkat ieu kana motorkeun. Berat. Ieu teh urang berat ye. Sarua aing ge berat, nah kumaha pan aing erek dagang beurang ieu. Dagang kumaha ieu maneh? Dagang kumaha maneh pan aing aya dagang baso. Hah? Tari ieu diek diangkat ku RT ka manakeun ieu? Kana mobil keur. Ek naon? Yang dibuat urang. Kuat. Dikuat kan ieu gerobak aing nah paduanan muat. Kan ieu teh geus dibeli ku urang. Dibeli di mana? Yo sip, dengekeun ku anda. Ieu teh gerobak ku aing teh geus dibeli. Nah dibeli ti saha RT? Nata apa lu? Pan ieu teh dibeli ku urang ti Mang Ade. Barusan ku urang dibeli ieu teh. Timang Ade. Nya heueuh. Pan ieu mah aing nah kumaha Timang Ade kumaha? Timang Ade. Hah? Ieu mah roda aing paragi ngidar sok bantuan aing beurang ieu ek dagang mah kumaha? Ek bantuan ngangkat mah. Nu bener sip. Bener atuh ieu pan imah saha ieu? Pan eta imah aing. Dina kumaha si RT? Heueuh teh. Atuh geuleuh pan ieu teh aya tulisanna meureun tah cat biru. Oh Hansip. Ketipu eta mah ku Mang Ade. Geus bantuan aing angkat. Aing buru. katipu. Heeh, buru angkat aing bantuan. Atuh. Yalah aing nusul Mang Ade ijing lah heula. Aing Mana RT? cicing. Ieu mah urgent ke cicing heula aing nang Mang Ade euy. Si RT anjing goblok kitu nya hirupna teh. Teuing untung eta ih anjing diparilih ku masyarakat. Aing berat tah marantuan ieu. Aing Mang Ade, nah kumaha aing atuh meureun jadi tekor ieu mah. Aing lain bati kalah tekor. Aing mana Mang Ade teh atuh. Mang Ade. Mang Ade. Anjing eueuh ieu mah kabur. Mang Ade. Anjingna kudu ka mana atuh? Aduh, aing. Ka mana atuh nyaji ge? Aduh, aing geus kieu yeuh. Aing kudu ka mana atuh? Kebelah dia sugan aya. Duh, coba hese nih ieu naikna aing mah.
Ah. Ah. Si Rongsa po aing ditipu. Lumayan pan cepet jeung aing. Kamu dating anjing palinginan parasia meureun jeung si Hansip. Aduh, kayak saya pisan ieu udah basirum kieu mah. Nah, mang ada eta kukulu terus datang-datang kunaon? Ku aing jailan ah. Lumayan. Anjir, mau duit euy jeung loba kitu duitna. Gawe acak ku aing mah deh. Wah! Ku goblok sia. Ruas aing ditonjok ku aing sia. Nya kira duit mah. Teh. Ruasna sia keur gawe naon di dieu? Jambu aing tuh udah kanan kula lain enggak beka eueunan dari imeu tuh hiji acan mah. Semangat bukan hayu jambu kal poe teh jambu jeung jamu kesalabatan kalong sia mah. Bukan eueuh deui mah. Aduh aing digempur ku sieun mah tuh. Kan anjing hampir-hampir jantung aing locot goblok. Wah, kitu aing nilai baik Tahan pisan. banting aing. Hah? Nah aing balik ah. Aing. Naon? Naon jika keroba duit mah? Naon atuh? Kepirah aku teu ngarti atuh aya we meureun aing jeung jajan wae mah. Kalau sor jeung meuli cilok kiri kudu mah kitu ka aing teh. Ah, cek aing ada sia mah hejo kana duit teh cek aing apal-apal wae goblokna teh. Nah heuh atuh kudu kitu mang. Ya beuring geus meuli siomay ka hareup kitu ka aing ge. Kaluih bagar mun boga milik teh mang ka mah. Ku aing bere. Sia mah kana duit teh mending kabina-bina teuing. Ya, lumayan tah jeung meuli cilok. Aing balik heula. Mang. Pira ku sakieu mang. Jabare teh lagi samarkiran nanti mana mang ada ieu. Bener ieu duit menang markiran ini ka aing keun. Alangkah hancur dan berkecainya hatiku. Aku mendengar berita perkawinan. Goblok ku aing kita teangan kita tadi karek pucungul wae kieu. Kedenengan aing padah naon? Ya aing tadi mah boga bisnis lah. Bisnis. Bisnis aing boga bisnis bieu. Piduitan. Duitan lah. Boleh lah kalau piduitan aing karena aing lagi bokeh sekali nih, Mang. Ya, itu udah geus beres aing mah bisnis lagenan. Tadi aing butuh nagenan aing mah geus henteu. Atuh ayeuna we butuhna, Mang. Lah, Pan aing aing geus beres. Pan aing karek balik di Tangerang, Geus gawe naon? geus ngaduk. Nah, sorry, serius aing Jadi mah. kudu ngaduk di Tangerang. Atuh, pan aing pararusin. Aing lowongan di gawe teh di ditu. Cenah di dinya buka piduitan, kalau nanyakeun lowongan gawe. Kan aing serabutan mang di dieu mah sugan wae nu aya nu rada netep di ditu. Berarti di lembur oge dalam kesedihan dunia. Ya, hampir-hampir mirip lah segitulah. Kertiisen oh pagawean. Putisen aing pagawean tapi aya setik-setikan mah jeung dahar-dahar wae mah kitu. Atuh ari Maksudna aya. lamun misalkeun ayeuna eta mah tuh aing milu atuh gawe di ditu. Da ngaduk oge Mang di kota aing gajina 300. Sanaon? Sapoe. Cing, tuh aing miluan mang. Atuh bae. Pak aing kumaha carana yang milu aing? Di luar tinggal ini jeung aing gawe. Pak aing milu atuh. Atuh iya kayak lu mah Mang. Aing isuk mangkat deui. Aing milu atuh aing mang euy. Sugan wae atuh rada ka aing milu ka ditu mah. 300.000 sapoe. Malahan mah aya nu 1 juta sapoe. Babaturan aing Mang. Aslinya. Asli aing mah. Gaweana naon eta? Nu 1 juta. Hah? Unggal poe ngalempeng-lempeng oge. Serius eta 300 eta serius. Goblok kana sedengekeun ku aing sugan aing nu 1 juta ngalakon. Aduh 1 juta di mana atuh codol eta mah. Oh, atuh 1 juta. Aing bae milu lah gitu mah 300.000 mah. Ini kena ngaduknya. Heeh. Heeh. Ngaduk. Gawe teh di ieu Dinaon? di ibu-ibu rangna ibu-ibu teh. Jadi bagur kanu gaweana teh. Boral gitu ibu-ibuna. Bagur atuh aing ge, Mang. Diketrek ya anjing sia. Aduh anjing. Heeh. Nah bageun ketrek itu segala geuningan. Aing masalah diketrek. Sigana mah lagi dalam kesepian eta teh. Sama cocok pisan itu amun aing. Atuh aja sorangan mah. Aing hayang milu pokona mah. Heeh. Aing hayang milu. Isuk jadi mangkat. Isuk. Heuh aing milu aing. Asap lundungan aing ibu eta asa kudu beak ku di dinya mah. Tenang teh. Ayo bisa aya hasil nama ku aing. Jadi Jadi ya.